Wargi-wargi nu mulia, sumangga bilih masih kene ngaraos panasaran carios misteri kalalesan aya nu sarupi sareng judul nu dikarang ku Ki Umbara. Nu judulna Misteri Kunti ku Komalasuta. Sumangga wargi nu mulia, mugia tiasa ngabobera sareng ngahibur manah urang sadaya. Wargi-wargi nu mulia, kacaturkeun aya hiji kulawarga nu eta kulawarga teh nu jadi kapala rumah tangga na digawe di hiji pabrik tekstil nu cenah moal deui oge bakal bangkrut. Nyimas nyaeta ngaran bojo ti eta lalaki. Katut kulawargana teh dumuk di hiji kontrakan lantaran can bogaeun padumukan sorangan. Dibaturan ku anakna nu masih keneh laleutik. Nu kahiji anakna nu masih sakola di PAUD. Nu kadua nyaeta masih orok beureum keneh nu tacan sabulan aya di alam dunya. Dina hiji peuting wargi, Nyimas teh masih nyorangan sasat nama di imah teh lantaran anak-anak nama kabeh oge geus pada talibra sare. Sedengkeun nu jadi salakina can datang keneh bae. Padahal biasa nama nu jadi salakina teh balik gawe bulit geus datang ka imah. Kukituna wargi, lantaran peuting teh katida sepi jemplingna tur poek mongkleng buta rajin dibarung ku hiliwir angin di luar, sedengkeun bulan teu nembongan lantaran lain dina tanggalna. Atuh Nyimas teh nempo manehna ka palebah dapur tetela panto teh rada muka. Kukituna sageuwatna lalawunan Nyimas nutupkeun panto. Ret kana panto cai alias WC. Oge can ditutupan. Kukituna kejelig Nyimas teh indit dek nutupan panto WC. Lalawunan oge ditutupkeun teh. Nurunkeun sukuna ngalengkah ka handap ngaliwatan tilu tangga nu leueur kasimbehan ku cai ti jero. Sanggeus hareupeun panto nu reka imah, teuing ti mana jolna. Dak dumadak angin ngahiliwir nebakana pundukna eta awewe. Karasa tiis, tiis becis. Nyimas ngaranju, kaget liwat saking. Ret eta awewe ngareret ka palebah panto cai nu nutup. Kapireng sora cai nu kawas ngamalir kana paralon beulah handap. Padahal pan geus sababaraha menit ka tukang, cai teh kuduna eureun ngamalirna. Tapi hal eta teh teu pati dipikiran ieuh ku Nyimas. Manehna ngaleupaskeun dua sendal jepitna, sukuna diteueul-teueulkeun kana kekeset nu garing. Satuluhna mah brus ka jero imah sanggeus samemehna manehna cetek ngonci panto ti jero imah. Goledag eta awewe teh sare gigireun orok nu masih keneh beureum.
nu memang tacan sabulan aya di alam pawenangan. Awak Nyimas nyaruli kene, lali nu kene, tilu jaritan teuing leuwih waktu rengse ngaheujeun si jabang bayi teh. Lempang ge jiga nama lereng kahalu. Uyuhan ku kitu nama ngawulaan sorangan ti rengse lahiran teh. Timimiti ngurus orok, nyusuhan, popoean popok jeung sajabana, tepi ka ngaleot nepi ka ngawulaan kadaharan oge ku sorangan. Sakali-kali eta oge lanceukna nu sarua ripuh ngurus budak sapopoena nepungan ka manehna. Tuluy mantuan digawe, tapi tara kungsi lila manehna babantu teh. Ngan ukur memenitan, lantaran manehna ge boga tanggung jawab nu gede di imahna. Nyimas dumuk di kontrakan di hiji desa di deket kota. Manehna teh teu bogaan imah. Salakina gawe di pabrik tekstil nu cenah moal lila deui pailit alias bangkrut. Tiap poe teh balikna bulit bae. Sedengkeun anak nu cikal nu umurna can panceg 5 tahun nu masih sakola di PAUD, can bisa ke arah gawena. Mun sakalian indungna nitah meuli uyah ka warung ge can bisa. Ret manehna kana jam. Jarum pondok musir kana angka 10 waktu Nyimas ngeukepan orok nu ngageubra. Salakina teh rengse isya disalamper deui ku babaturana. Diajak gaple. Saknyana Nyimas keheulna taku, teu kira-kira salaki indit ninggalkeun manehna katilu anakna di imah kontrakan. Nu kacaritakeun loba demit atawa jurigna bari jeung kakaratas lahiran orok. Nataku kabina-bina ieu salaki, kitu ceuk pamikir Nyimas. Sea sora anginnya. Nyimas ngarenjag. Nah aya angin ka jero imah. Sakitu reregan nutup. Malah panliang angin di luhur jendela jeung pantona ge geus rapet ditutupan ku koran. Najan teu tarik kana puceur Nyimas. Kadenge atra sora nu seseurian nyikikik. Siga sora awewe. Sidik sora awewe. Itu cek pamikir Nyimas. Teulina rebing-rebing jeung rantung-rantung. Nalika kedua kalina sora nu nyikik teh disada deui. Nyimas manehna rada ngaranjuk di barung keheul oge. Lantaran seuli teh katidalilana. Aya kana samenit leuwih. Muringkak bulu punduk Nyimas muringkak carengkat sawak-awak. Awak nadak dumadak ngeleper ngadeg-deg. Tapi satekah pola manehna nahan rasa kasieun nu mimitinya liara kana awak. Sageuwatna manehna cengkat tina kasur ngahaja diamparkeun tiap peuting di tengah paimahan. Gap manehna ngarawu orok. Satuluyna gesat gesut kagancangan blus ka kamar. Strek. Panto dikunci kalawan pageuh di jero. Sok orok digolerkeun digireun manehna. Kabeneran di dinyana teh lanceukna keur kerek ngabaturan. Panon Nyimas teu daekeun peureum. Lantaran pipikiranna masih museur kana sora nu mikikik tadi sada sora awewe ti luar. Tapi teu bisa dipastikeun di mana eta sumber sora. Ngan Nyimas ngarasa yen sora nu pikasieun eta teh datangna ti rohangan tukang. Beulah tukang pisan, juru pisan, nyaeta pernah ti jero cai. Nya Nyimas yakin
kana dirina tidinya. Menit-menit kahareupna karasa lilanaker. Ras Nyimas inget kana caritaan tatanggana waktu 2 bulan ka tukang anyar nyicingan ieu imah kontrakan. Cenah di imah kontrakan ieu nu lega rohangan teh didumuhkan oge ku loba makhluk salian manusia. Nu matak harga kontrakan imah ieu teh kahitung murah. Nurutkeun beja ti tetangga deui. Yen unggal nu kungsi nyicingan imah ieu, kabeh ge kungsi ngarasakeun ayana bangsani jurig atawa setan di dieu teh. Wallahu a'lam. Nyimas teu pati percaya kana eta caritaan. Pikeun dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nu teu parluguh jeung bangun nu pamohalan ti tatangga-tatanggana. Manehna lain teu percaya atawa cangcaya ka bangsa nu kareritu, tapi manehna embung kaganggu ku beja-beja nu cantang tu pasti benerna. Nyimas ngadedengekeun deui bisi aya sora nu tadi teh. Tetela cikiki sora nu nyigik teh disada deui. Nya eta ti palebah cai. Atuh puriding Nyimas muriding muringkak. Awakna ngadaregdeg siga nu kabulusan. Orok kumanehna dikeukepan pageuh pisan. Nyimas katidayakina ayeuna mah yen eta sora teh kuntilanak. Hiji makhluk nu cenah jurig awewe nu buukna panjang ngarambu. Beungeutna ruksak dikasieun. Papakeana daster bodas kuleuhu. Nyimas ge karek inget tadi manehna kacai pikeun micen getih tina bagianana nu kagetihan. Nyimas nya poho kana caritaan teh anak teh lanceukna. Poho kana caritaan nu jadi lanceukna sababaraha kali geus pangalaman orokan. Nyai, kadenyi, ulah sagawayah yeuh, ulah wani-wani ngubah getih santasna langit hideungnya. Pepeujeut tah, ulah kahade ulah dipungpang tah, ulah dilanggar yeuh. Ya, kajenteun heula bae nya. Buntelkeun ku hideup. Keun isu ku eteh we ari panen poe geus bijil kakarek dibersihkeun. Sumuhun teh. Tiasa dicokcol ku kunti nya tehnya. Ulah sagawalah nyarita. Jadi teteh nanya eta teh anak teh indi tinggalkeun manehna. Nyimas ge karek ingeteun. Imah kontrakan ieu bagian rohangan tukang jeung imah tatangga nu nukangan. Ukur di batasan ku hiji susukan. Ceuk beja disusukan kunti resep kakeceprekan ari geus poe geus ingkah. Kitu wargi lanceukna Nyimas teh mapagahan kana jadi adina. Ya. Kumaneh kajenteun heula wae tabuntelkeun nya keun isu ku eteh ari panon poe geus bijil.
kakarek dibersihan kade pohonnya muhun teh. Nah aku mah gitu teh biri dicokcol ku kunti gitu nya teh. Ih, ari maneh mah nyarita teh sok sabulang bentol. Ceuk lanceukna bari kejilik indit ninggalkeun manehna deuk neruskeun pagaweana di imahna. Wargi Nyimas ge karek ingeteun. Imah kontrakan ieu nyaeta bagian rohangan belah tukang jeung imah tatangga nu nukangan ukur diwatesan ku hiji susukan. Ceuk beja. Di eta susukan kunti resep kekeceprekan ari poe geus ingkah. Komo deui disampakeun getih tinu hudang ngajuru. Inget kadinya Nyimas beki page ngeukepan orokna siga embungeun pajauh jeung dirina. Jam dingding di tengah paimahan disada 11 kali. Salaki Nyimas nu mimindeng nama polahna kawas budak ngora. Can keneh mulang. Masih keneh ngadu domino atau gapleh di pos ronda jiga nama. Antara rasa keheul jeung sieun pagolo dina jero hate jeung dada Nyimas. Nyimas kasing sieuna. Manehna murungkut nyuksruk kana awak orok beureum nu leutik keneh. Tina awakna nu memang begang, nu dibungkus ku baju daster nu lalayu sekar. Tina pinareupna nu tumawon baricil kesang badag, kesang lembut. Sabisa-bisa Nyimas ngagerendengkeun kalimah ampuh pikeun ngusir sabangsa kunti atawa setan nu bisa wae nyampeurkeun kana dirina jeung orokna. Tapi dak lumadak bibirna hese pisan diingapkeun. Dada Nyimas turun naik. Jeung satekah polah manehna nyinglarkeun rasa kasieun jeung kagimir nu mingkin nyaliara. Rarasaana sora nu nyikik di luar teh disada deui. Tetela atra sora cikikikna hiji awewe. Jeung ayeuna mah lain ti jero cai, tapi beuki deukeut jigana ngadeukeuten kana dirina jeung orokna. Jika nu beuki ngadeukeuten lain dicero cai deui, tapi beuki tambah deukeut, beuki deukeut bae. Sora panto belah hareup nu digedor tarik ngalantarankeun Nyimas ngarenja geruas katida. Cuk 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 cuk. Ceulina masih rantung ngadedengekeun sora nu nyikikik nu ayeuna mah leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Lantaran pindah sasatna kana sora panto nu digedoran ti luar. Nyaeta ti belah hareup nu teu eureun-eureun aya nu ngagedoran. Tuk 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 tuk. Nyimas ukur bisa ngusap dada. Lalawunan manehna cengkat. Orok beureum nu can dicukuran nepi ka peuting ieu masih ngagebrak. Eta orok teh teu kagaruwahkeun ieu ku sora-sora. Utamana mah ku sora anu ngagedoran. Hiji jalma nu ngagedoran panto ceuk pamikir Nyimas nyaeta indung orok. Panto teh digedoran ku hiji jalma nu teu boga pikiran taya lian ti bapana eta orok, salakina sorangan. Nyimas! Nyimas! Nyaring atuh, buka panto! Di luar salakina ngagenteraan tarik satengah nyentak. Ye! Nah tengah imah dipoekan Nyimas. Tara-tara ti sasari oi. Burungkeun atuh. Nyimas kerung. Lantaran manehna ngarasa yen manehna mah teu ieuh mareungan lampu nu dimaksud ku salakina. Tapi manehna mah tetep husnudon